Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng Bandung dukin kareksena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bae ayana kumaha sarehat lo. Atuh nuhun pamisarehat masa wangsulna sim kuring numancen ieu galur cerita aya ginanjar keulujengan lo nya aya dina sehat gitu lo nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjangkeun yuswa ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasugri para wargi khususna atuh ka para baraya ki Sunda anu mikaresep kana carita garapan sim kuring. Ayeuna atuh baris dipaluruh bagian anu ka-87 dina jejer carita Jakarana. Sakumaha anu kantos di Bandungan dirahan canu katunda bagian anu ka-86na. Harita teh yang Jakarana sabenerna mah manehna teh geus aya jadinya geus lila. Sabab dina satengah yang di perjalanan Jakarana teh ngadenge anu huthet ting keleuweuh ting gorowok pabentarna atuh pakarang nya anjog kadinya tah kawitna mah Jakarana teh moal pipilueun nya kana eta urusan namun ditingali aya Jang Anjo aya Mang Samid oge jeung baturna tarung jeung musuh anu geus teu aneh deui tah kulantaran atanapi kumargi Mang Sami diancam pati nyatana ku si Keling nya harita Jakarana teh mulung batu sigede buah kadongdong nya dipangpeng bedogah si Keling teh anu rek nandasa ka Mang Samid. Kumaha tuh para pamirsa lajengan nunai carita langkung pos namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana namun kadehila like subscribe komen sareng loncengna toelnya hatur nuhun lo ku mangrupi perhatosanana. Dia atuh harita nampo musuh anu keur kekerepengan si Aju atuh gancang durug-dug ngagusur leungeun Mang Samid masih keneh nang karas bengkang malahan mah dibawa ngajauhan da pugu atuh hariwang bisa ditimpah deui ku musuhna. Ari si Keling atuh meuni kaget sabab leungeunna asa aya anu ngababet belentrang mulikeun katarik pisan. Nya terus atuh rada teret kencang atuhu barang rete teu jauh tidinya aya salah saurang jama anu keur nyarengeh we ka manehna. Tayalian ieu wati musuh satu manehna nyaeta Jang Jakarana. Dunya teh asa heureut nya Keling nya. Da geuningan buktina ayeuna urang teh geus panggih deui. Kumaha carager? Cek Jakarana bari seuri ngoa. Jakarana nyarenge siri ngoa ari si Keling rada ngahuleng hatena rada gimir yang harupan anu ieu mah sabab aya kana 2 mingguna anu kaliwat maranehna teh pan geus patelak di pasir layung teh sak malahan mah nya maranehna opatan harita teh kudu daek ngalaman eleh sarta nandangan wilirang ari ayeuna bet geus gok duit bae panggih didinya. Kunaon mari teh Keling bet kalakang ngahulang kitu sieun. Naon saha du sieun
Sok gagabah si aing ngomong. Lain sieun aing mah deuleu ngan ukur kaget we sabab ririwa geus aya deui di dieu. Cek si Keling ngawalon kana omongan Jakarana. Sok sanajan hati leutik mah ngarasa gimir. Geus sabaraha kali atuh ngagelutan Jakarana tapi eueuh pamenang. Tapi sikepna sedeg oge teu nemongkeun anu sieun. Jiga nu sumuhun we tenang. Ngadenge kitu cakaka katu Jakarana harita. Menikeun kuku ke si laing mah nyebut ririwa ka kuring teh. Allah Gusti. Tapi nyatana naon lah. Kumaha maneh we soal eta mah kitu ceuk Jakarana. Barjeng terus limpang nyampurkeun ka si Keling. Ari si Mang Japar jeung Asdur jeung si Dodeng reg-reg aduh harita gelutna teh areureun. Terus sarea atuh ngareret ka pelebah jang Jakarana. Barang red gepung atuh si Asdur jeung si Dodeng oge reuwas lantaran nya geuningan Jakarana teh hirup keneh sabab maranehna mah atuh karek panggil deui ayeuna. Jakarana nah benar si lain teh hirup keneh. Hei bener si teh hirup keneh. Si Asdur tumanya bari jeung ngadeuketan itu deui si Dodeng manehna gen nurutan cul we. Mang Japar mah teu dipalire meniku bosen ngajawabna oge atuh hayo atuh nanyakeun kitu. Heuh da aing mah sia karek panggih deui ayeuna jeung si lain teh. Jadi kudu yakin nah maneh ti si Jakarana atawa jelema anu sarua bebengok pra. Si Asdur keukeun nanya kitu sabab hayang ngarasa yakin meureun. Aduh. Geus lah teh kudu ngaributkeun soal eta nya, Dur. Keun bae lah si lain rek percaya atawa henteu oge. Da moal aya rugina pikeun kuring mah. Sok meuni oge gancang ka ditu. Gerang nyaringkah lah. Hah, goblok sia, wani ngusir sia ka aing. Si Asdur juga nu sumuhun melotot ka Jakarana bari jeung rada nyentak. Bodaran we lah Dur lah. Tuman manusia kitu mah. Kitu ceuk si Dodeng deui bari jeung manehna oge atuh melotot. Nya ai melototna mah ngan hate mah teh teuing. Melotot ka Jakarana juga nu sumuhun. Ari Mang Japar nepok kitu teh puguh we atuh meuli kelugina hatena teh. Komo ari geus jelas tur sidik mah kanu datang mah hatena ngarasa bunga sabab tadina teh geus ampir-ampiran we kawalahan gelut ngalawanan si Dodeng jeung si Asdur. Da puguh atuh geus lila gelutna teh. Syamalah tenagana oge geus leuseuh da puguh cape. Brek atuh Mang Japar mah kelakah diuk dada katempona meuni rengha pranyug. Baju geus jibrung baseuh juuh ku kesang. Ye Dodeng pike ye nya pikeun ayeuna mah geus maraneh teh lah. Tong hayang tarung jeung kuring. No sabab lah sia. Non sababna cenah. Sabab kuring bos-bosen. Lamun kudu gelut deui jeung maraneh teh lah. Mending oge jika itu baralik bejakeun ka si Badrowi. Si Jakarana arek datang kitu pikeun ngayakeun balitungan. Jig bejakeun. Kitu ceuk Jakarana. Ngomong kandes bari jeung panon man neuteub seukeut ka si Dodeng katu si Asdur anu keur ngajaranteng nangtung hareupeunana. Oh, jadi sia teh nangtangnya ka guru dewek nya. Bener, laras sumuhun. Kuring nangtang ka si Badrowi guru aranjeun pikeun gelut patutunggalan jeung kuring. Sabab maraneh teh geus dilat teuing nya. Nyarieun kajahatan teh arek dieureunkeun ku kuring. Oh, ngahina sia lamun kitu ngaranna mah. Sia teh geus nincak hulu ka guru aing sia goblok. Nya kumaha maraneh we naon bae oge kasebutna. Sok gancang teh lah, geuda nyaringkah lah. Bisi kuring bea kasabaran ye. Ceuk Jakarana harita nyentak titah indit.
ngadenge omongan ti Jakarana kitu si keling jeung batuna si lereret. Baun anu keur maralikir nimbang-nimbang pilampaheun. Nah mending ini tidinya atau mending gelut deui ngalawan musuhna. Tapi lamun sekudu neruskeun tarung, maranehna geus teu pati untu lantaran awakna geus rada lungse. Komo da si keling mah atuh geus apa pisan kana pangabisa musuhna ayeuna. Jadi teu bisa lalawora. Nya sanggeus sawatara waktu si keling manehna menang hiji putusan. Nyaho sia, ayeuna oge kuring arek init. Tapi ini sote lain ngaku eleh ye nya kade yo. Kudu di garis bawahi yo sia. Tapi rek nepikeun amanat sia we aing mah ka guru aing. Tak kitu ka harti ku saling. Nya sok kaditu geura init. Satabejakeun amanat kuring kade ulah poho. Isukan atau pagetok kuring arek datang. Rek ngabebaskeun lembur Sindang Sari tina kakawasaan maranehna. Nya sia teh. Nya bener. Init. Kuring lah moal poho. Ajor, Dodeng. Ayo init. Yop. Si keling ngajak ka baturna si Asdur jeung si Dodeng. Sangkan init tidinya. Malah kituna teh bari jeung karawak antuk kana awak si Oden anu keur ngajoprak keneh can eling-eling. Terus atuh dipanggul. Sanggeus kitu mah leos weh tiluanana kaopat nu dipanggul harita arindit ninggalkeun eta patempatan. Ari maksudna mah deuk nepikeun amanat musuhna cenah kanu jadi guru alasanana mah kitu nyata nakabah wadrohi. Sanggeus si keling jeung baturna arindit ret Jakarana ngareret ka Mang Japar anu harita keur ngalungsar keneh ngarasakeun kacape. Nya terus disampurkeun malah magog Jakarana cingogo haripeunana. Sabot keur kitu serong atuh ajo jeung Mang Samid oge harita duanana meh bareng nyalampeurkeun. Terus duanana cungcong ngajak sasalaman ka Jakarana sarta ditampanan ku Jakarana gitu deui Mang Japar saharea harita ngarasa bungah tur bagja. Kang Aden, kumaha Kang Damang? Ana ka mana wae atuh? Akang teh meuni ngampleng-pleng kitu ceuk si Ajo. Manehna miheulaan ngomong ka Jakarana. Bugu oge panjang dongeng nama atuh. Jo. Ganya engke lamun geus sase kukuringnya urang pedar. Mang Japar, kumaha mamang teh sawios-wios? Jakarana tumanya ka Mang Japar anu bari jeung melong. Alhamdulillah Mang mah teu kunaon. Kumaha ari ujang ka mana wae meuni lawas tilawas ngaralas teu aya beja-bejana. Alhamdulillah Mang Japar, abdi mah aya dina pangestu. Hapunten jeung hampuranya Mang. Tipayun abdi teu rumaos ngaleos tanpa premios ka Mamang sareng kasadayana warga urang lembur Sindang Sari. Margi abdi teh kadu kaprayogian anu teu tiasa diwakilkeun kanu sanes kalintang pentingna dina waktu sarita teh. Ceuk Jakarana ngawalon kana pananya Mang Japar kalawan Daria malah menta dihampura sagarupa sabab geus indit ngaleos tanpa premios teu mere beja kasasaha. Ya kan bae atuh Jang Aden. Kedenah naon. Damang oge sareng bapakku kitu deui sarerea tangtos ngartos kana kaayaan jeung kepentingan udang ngan jadi karunya teh kaneng arum Jang Aden. Harita teh meuni kututan koteteng we jiga hayam kumaha karneangan sayang. Gusti Agung Santa hampir sarea nu araya mah harita teh katanyaan ku anjeunna. Nya laras pisan Jang Aden, Neng Arum teh harita teh meuni pok deui tumaros kasih mak ku abdi teh nanyakeun Kang Jaka cenah ka mana. Hawatos pugu oge Jang Aden. Sambil milu nimrung nyambung nyarung susum kekecapan Mang Japar tadi. Atuh Jakarana muni ngahuleng. Hatena beuki inget weh ka Arum Rengganis. Dalamun bisa mah geus hayanggo we jeung jenisna
lamun bisa hiber majikan hayang beroe hiber hayang nemrakeun sagala isi hatena. Kang, kunaon laka terus ngahulang ingat bae kana ngarumnya. Cek si Ajo harita kokolot begog nanya ka Jakarana nu katempo rada malaweung menang pananya ti si Ajo kitu atuhnya menireuwas Jakaran kancang atuh harita. Nya puguh kuring teh jadi ingat wae kana ngarum. Bet asa dosa harita teh kuring ngaleos tanpa menunda carita. Kelakah dar nulis dina jodoh tapi hari ayeuna aya di mana atuh ning arum teh. Pugu mang oge saradayana yang aden teu arapa nyadu ka teh di mana da harita teh mang sadayana oge diudag-udag si Badrowi, si Gelo, si Edan dan lain-lain pokona mah nepikeun ka tarungna ge jeung manehna pan. Oh, janten kitu nya kajantenana teh. Nya laras jang, laras buku kitu pisan. Mata kriweuh jeung mata sangsara kasadayana keun atuh si Mang urang dongengkeun kajadian nu salengkapna nya ngarah hartos sarta ngarah puguh mikiranana. Tapi tong di dieu atuh nya ngadongengkeunana mending kewe hayulah urang neangan heula tempat nu rada genah sanggan rada salse jeung tumanina. Kitu cek Mang Japar ngajakan ninggalkeun eta tempat pikeun neangan tempat anu kaitung rada genah cenah pikeun ngadongengkeun ngeunaan kajadian nu tumiba ka maranehna. Nya atuh sanggeus kitu harita keneh oge Mang Samid gaeukeun. Bener Mang ngadongengkeunana tong di dieu lah da puguh panas atuh di dieu mah tuh Mang di beh tonggo jiga aya tangka kayu nu gede tuh mending urang kadinya we kedeung ngarah rada ieuh meusan gerayu yuk Samid harita leungeunna nunjuk ka belah tonggo malahan mangajak indit tidinya. Nya hayu atuh jang aden bener lah ngarah ieuh jeung urang ngareureuhkeun kacape heula di da ieu Mang teu meuni asa ripuh ieu teh yeuh. Nya leres pisan Mang bangga abdi mah ngiringan we kumaha sadira Mamang. Cek Jakarana pondok nya sanggeus kitu mah bring sadarea harita ari ditinggalkeun Tegal Iri tempat anu tadi dipake tarung ku Mang Japar jeung si Oden. Kulantaran deukeut teu kacatur di jalanna urang kocapkeun geus tepi weh kanu dijugjug malah mah handapeun tangka kai anu gede da puguh tempatna teu pati jauh teuing di Tegal Iri anu tadi. Geek sakabeh harita dariuk ngariung opatan. Kesabot kitu pok Mang Japar harita. Rada genah di dieu mah tempatna ieuh teu panas teuing jeung teu mata kareudang. Keun atuh ayeuna mah urang dongengkeun heula sakapeung kajadian nu geus katunda tapi sancana mah ngadongengkeun. Cik jang Ajo naekan kalapa tuh hayang caingin hayang nginum ya duh meni asa garingeun Cikoro cisok akalan. Kokorowan teuing atuh Mang geus capek euing oge ayeuna ti naek kalapa bisa kumaha. Wios. Punten sakantenan da sim kuring oge tuh hayang ari nginum mah. Sok bismillahirrahmanirrahim sok mundur beusi katinggang ku buah kalapa. Cek Jakarana harita bari seleuneu manehna mah atuh kahanapeun tangka kalapa sedengkeun anu sajen nyingrai nu tiluan mah bisi katinggang buahna cenah. Jakarana babacaan lebah dinya mah ting babacaan naon da harita keneh oge atuh tangka kalapa teh ditepak lobana 7 kali. Ana burubut atuh harita murubut ragragan kahanap 7 siki. Atuh harita samemeh ngadongeng kitu eta meuni caroloho. Harita ku aya kitu udah cenah Jakarana boga ilmu meuni kabita cenah hayang sagala bisa. Sok Mang tong colohok tah sok cai kalapa tah sok mana bodogna sok tah ieu nu abi atuh ye sok pasekan heula sok
Sase we sase nya harita kene Jang Ajo jeung Mang Sami jeung kitu Mang Japar ngageduk atuh meulahan dewegan. Alhamdulillah diinum caina munikeun ka amis jeung tiis. Nya sanggeus beres kitu mah Jang Jaka oge milu nginum cai kalapa bangun anu nikmat pisan. Sok Mang tah cai parantosnya ayeuna sok Mang Japar ngadongengkeun naon rupi anu tos kaalaman di Sindang Sari. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Mohon mangga sok atuh Mang beda kawitan. Oh sumuhun kieu eta teh nya dongeng anu salengkep nama Jang Aden. Barabat atuh Mang Japar harita ngadongengkeun naon rupa kajadian anu ayeuna keur kaalaman ku kulawarga bapakku. Mang Japar Ajo jeung Saminnya kitu deui atus sakumna urang lembur Sindang Sari. Sakabehna didongengkeun ti serikna manepikeun kabubuk leutikna kabeh diketrukeun ku Mang Japar. Malahan mah di Bandungan ku Jang Ajo jeung Mang Sami kitu deui jakarana kalawan sarengep pisan. Sok sanajan jakarana oge atuh sarua nyaho kana eta kajadian sabab geus dipedar ku Nyimayang teh dina mangsa di imah pamana teh. Tapi da ieu mah karek dari sebadagna hungkul teu salengkepna. Barang ngadenguk kekecapan Mang Japar kitu. Puguh we jakarana mending gogodeg. Malahan masa bawarha kali ngusap beungeut terus istighfar. Dina jeroning hate jakarana ngagremet ambek ka Bah Badrowi jeung anak buahna anu nyata-nyata telenges kacida taya pisan rasa kamanusiaan. Sarta tekadna beuki kuat lamun manehna kudu bisa mungkas kana sagala kajahatan anu dilakukeun ku Badrowi. Tah kitu Jang Aden kajantenan anu ayeuna keur tumiba ka urang lembur Sindang Sari teh. Sadayana jadi sangsara susah jeung kasiksa ku kalakuan si Badrowi jeung anak buahna Jang Aden. Astagfirullahaladzim lama. Mang Japar janten ayeuna bapakku sareng bojona teh nuju aya di tengah honye. Laras pisan Jang Aden samali sareng si Mang Jang Ajo sareng Jang Mang Samid oge ngan Neng Arum we anu teu aya teh. Kumaha? Neng Arum anu teu aya teh. Mangge tatenya. Upami anu salah senamah Neng Arum teh dicana kupun Bapak Bah Direga nalika wengi harita teh nyata dicana ka Pasiraus Nangsi malihan madilandongan tatuna kupun Bapa kalipun biang. Upami anu sateras namah nganjerek di ditu nanging saminggu anu kapengker Neng Arum teh ngantunkeun bumina nya atuh pami maksa mah bade maluru sepuh-sepuh natah kitu kasauran pun Bapa teh. Cek jakarana mereka terangan ngeunaan Nyi Arum anu dipalar sangkan Mang Japar sabatur-batur tepat yuk ngarasa hariwang teuing. Oh baru kanan kitu nya Jang Aden. Alhamdulillah atuh ya Allah pami kitu mah Neng Arum teh salamet sarta aya dina pangawasaan sareng atikan sepuh anu sarae mana. Nuhun Jang Aden, nuhun si Mang teh kacida ngaraos bungahna. Ari sabab ka Neng Arum teh geus asa kanak sorangan Jang Aden. Cek Mang Japar muni acong-acongan harita tiserikna nyembah ka jakarana teh. Hatena ngerasa bungah jeung lugina. Paroman katempo muni merahmai. Jadi rasakan nyeri urut gelut mah. Kitu deui Jang Ajo jeung Mang Sami sarua marana oge ngarasa bungah. Jadi lamun kitu mah meureun akang oge acan kungsi pangih jeung Neng Arum teh nya.
Pugo acan kuring kuring Mang Sami sarusna mah hor acan nya nya atuh lamun kitu mah hayu we atuh urang ka Tegal honye nya sugan we neng arum aya ka ditu atuh Nya neng arum apaleun gitu. Lamun pakubu aya di Tegal honye. ai si mane ajo heueuh deui nya sugan we atuh ingeton sabab apan harita teh mangsana urang geus ngabebaskeun Bapak Kubu teh nya tujuan urang terek ngajugjuk ka Tegal honye apanan tempat padumukanin dini Rusi teh jeung Nyi Mayang ngan hanya akal kaburu kaudah ku si Badawi teh Mang Samin bari jeung neuteub ka si Ajo anu jadi sobatna. Oh benernya sugan we atuh kitu nyamid. Nya lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa sarasa mah nya sugan jeung sugan we atuh neng arum teh aya ka ditu. Mang Japar oge harita mayeran kana omongan Ajo jeung si Samin. Ya kieu Mang Japar, tak ayeuna rancana urang rek kumaha atuh satuluyna yo. Nah harek terus ka lembur ke Sindang Sari atawa rek mulang deui ka Tegal honye. Mang Samin tumanya ka Mang Japar, sangkan meunang kaputusan cenah. Ngadenge pananya kitu pok atuh Mang Japar harita. Ke Mang mikir heula yeuh. Yang Aden abdi Mang pami pangemut ujang Aden saena Mang tiluan kedah kumaha yo. Kieu atuh Mang Japarnya pami numutkeun pangemut abdi mah ayeuna Mang Japar sadayana muli dewe ka Tegal honye engke urang pendak di ditu margi abdi oge hoyong nepangan heula Bapak Kubu kanggo sawata nyawalakeun sagala rancana urang dina raraga ngarebut deui lembur Sindang Sari tina kakawasaan maranehna. Tah kumaha pami kitu? Ya mangga atuh. Mang miringannya jang Aden nanging ari jang Aden bade ka mana heula atuh. Padahal mah sareng we atuh ka dituna sareng Mang tiluan sangkan regreg maksud teh. Mang Japar tumanya bade neuteuk ka jakarana. Bangun anu penasaran sabab hayang nyaho kana rancana anu deuk dijalankeun ku eta jajaka. Mang Japar abdi leres pamika hoyong wa abdi oge kitu nanging tapi naon jang Aden nanging abdi ayeuna gaduh keneh kaperjogian anu kedah dijalankeun namun da moalami terus rengsima bade terasa ngabujeng ka ditu. Nyamangga atuh diantos we ku si Mang sareng ku sadayana di ditu. Mang teh ngaros bungah jeung Bagja Aden pangna jeung pendak di jeung Aden teh peserta harapan hirup Mang anu tadina geus malempem rek sirna ayeuna jadi daratang deui. Muga-muga we atuh dina waktu anu moali lembur Sindang Sari kayaanana bisa balik deui kawas kapungkur jang Aden. Mang Japar ta ayeuna mah abdi teu bade mermios heula insyaallah dina waktos anu moalami urang baris pendak deui nya. Sumuhun mangga atuh jang lu jeung angkat teh jang Aden. Mangga dikantun heula nya sadayana ye. Ayo Mang sok dikantun heula ku geuringnya. Ya mangga Kang Aden atos-atos di jalan. Nya mangga ya Aden lu jeung angkat nya sanggis amitan kitu mah jakarana kencis indit ninggalkeun eta patempatan dititip ku Mang Japar jeung batur-baturna nepikeun kangilesna kahalangan ku rarambu leuweung sanggis jakarana teu katempo mah Mang Japar Ajo jeung Samid oge harita keneh terus arindit deuk marulang dewe cenah ka Tegal honye deuk nepikeun beja anu matak bunga pikeun Pak Kubu jeung bojona.
Sugri para awargi can urang tinggalkeun heula lalampahan Jakarana. Kitu deui atuh Mang Japar samit jeung Ajo urang tenden sakedeung tunda sakedap. Insyaallah kaharep baris kasamper deui ayeuna urang ngalikan deui ka tukang nyaritakeun si Keling jeung batur-baturna sabada ninggalkeun Tegal Eurih teh anu jadi tempat tarungna si Oded jeung Mang Japar. Mangsa alam harita teh kira wanci sareureuh budak. Si Keling jeung baturna geus nepi weh ka lembur Sindang Sari. Nya terus we atuh maranehna arasup ka jero lembur, mapai-mapai jalan gede sok sanajan kaayaan harita teh kawilang sore keneh. Tapi karasana mah mun disimpe jempling astuning mata keueung anu kadenge. Salian ti sora sasatuan leutik anu geus ilahar disada dina mangsana peuting. Sakur urang lembur Sindang Sari anu wani ngulambreng ti kolot tug nembikeun ka budak hampir kabeh sarieun ku si Jupri jeung baturna. Anu sapopoena sok terus ngider we ngurilingad lembur. Malah kituna teh bari jeung sok sagala dipentak, tapi bari jeung sok maksa aya menta kadaharan lauk hayam entok jeung domba. Naon we nu dibutuhkeun sakudu katempo masuk di barawa we teu bebeja-bebeja acan. Pocapkeun Bah Badrowi harita teh keur diuk di patengahan sorangan we bari jeung ngelepus udud yang hareupan meja anu ancur di babuk kumanehna teh. Waktu yang hareupan nu jadi anakna alias Cimayang. Ari panon kucap kecep juga nu cacingeun neuteup kana langit pikiranna ngablesur kanu anggan nyawang deui ka mangsa-mangsa anu geus lila. Dina kayaan kitu atuh kaburuan imah aya nu datang. Tayalian si Keling jeung baturna kituna teh bari jeung mamanggul awak si Oded anu kadengena humarurung. Abah, Abah. Si Keling kegeruan ka Bah Badrowi menjadi guruna. Tapi kituna teh bari jeung terus we sapsup ka jero imah pating gareblus terus kebat muru ka tengah imah. Sabab geus teu sabar hayang geura panggih jeung guruna. Nampo muridna pating guru tak daratang bari jeung mamanggul awak si Oded. Bah Badrowi meuni colohok sabab manehna ngerasa heran sarta timbul kapadasaran. Aya nyaon sadeling? Meuni gogorowokan sia. Jeung kunaon eta mangkeluk make di pabanggul? Saha eta? Ya Oded, Bah. Sa? Ya Oded. Datang-datang Bah Badrowi langsung tumanya ka si Keling. Ditanya kitu si Keling can ngawalon deui manehna tu nyelang heula nurunkeun awak si Oded anu ti tadi di papanggul. Goledak digolerkeun dina samaksa heulai anu geus meunang ngamparkeun. Breh katempo guruna beungeut si Oded teh meuni barengep jeung boborot ku getih anu geus garing. Awakna katempona bangun anu ripuh pisan. Waktu cukup mangsanya kapan cang para pamirsa ya cerita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah mangga dibaris teruskeun ieu carita dina bagian anu ka-88. Hatur nuhun doh kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.